tos marangkeun urang dina dalet ieu kalau ngumpul ngariung kelompok ngaroyok di salebeting Balai Mahrifah disebutna Gedung Sate Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan ieu riungan janten cukang lantara hidup sabilungan nemrakeun rasa katresna nalikeun rasa kaakti ngawujudkeun Jawa Barat teu mahrifah repeh rapi. Kapihatur kersana Wakil Menteri Dalam Negeri Kilanceuk Kang Ahmad Wiarus, birokrat sepanjang zaman Wilujeng kahatur Kidulur Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat tinu namina getos asmana getos kapenang beuki wibawa Wilujeng beuki wibawa wae kahatur ya Kidulur Diwali ieu teh Gubernur Senior Provinsi Jawa Barat Kambe Mahmudin atau si ganteng kalau cicing ngomong tara beger tara Kang Wakil Gubernur lebih hormat tinggi jete sadaya sepuh pin sepuh Provinsi Jawa Barat ieu senior urang di bidang ekonomi Kang Burhanuddin Abdullah atungkung Laksamana TNI Purnawirawan Adi Supandi ya balat kemudian Bupati iya baru nama pangdifikasiuna ya asal ngadenge nguping Pak Taufikur Rahman Ruki pejabat mesin KB tadi teh kurang panjang beda bisa mah ditambah nama kok mereka tinggal tiga karena bapak nuhun bisa Kang Ganjar Kurnia atau nuhun iya senior ngora wae kulatan ngora wae kuring curiga ari akang pemikiran sabaraha hiji teh Kang Ruman Abdul Hakim kalau jamin ngora wae biasana sok beger keur orang jadi jawab teh tara beger kalau goreng mah Kang Didin S. Maulani kami nyarioskeun tokoh terus malaya di zaman harita Cepopong aya Cepopong aya teu aya Letnan Jenderal TNI Kunto Arif atau ini Pak Iwan ya Pak Iwan alhamdulillah duh dipangsi meninggalkan kan komisaris artinya keprokan komisaris tadi pakai utama nih komisaris itu Wilujeng terus Bapak Iwan Sulanjana baik nuhun ninja oke Kang ini Kairawan Pak Makbul Padma Negara nuhun kami ngadoakeun acara kesaksian Bapak Subarudi Makbul Wilujeng ka kasepuhan Sumedang Raja Sumedang simkuring tes tos barangkali kagesan kurung tapi teu payu wae dikayu Bapak Ibu sadayana nu dipihormat dina dengan ieu urang sami-sami nalungtik kana diri urang naon sih menjadi tukang lantaran tata Sunda nu sakieu legana bikin heureut kunaon bikin heureut pamisim kuring nalungtik yang hiji kalemahan urang pituin Sunda teu ngalarangkeun nilai filosofi adeg-adeg kabudayaan karuhun Sunda dilakukan tapi politisi Jawa muncul jantan politisi jantan pamimpin baru dapna nyaritana bahasa Jawa adabna adab Jawa budayana budaya Jawa filosofina filosofi Jawa
pami orang Sunda gaduh kakawasaan budak lagi tidak bisa bahasa Sunda. Oh ada filosofi Sunda mah dilarangkan bisa. Kukituna simkuring di Sapraka Ungkur diajar politik di zaman wakil Bupati Purwakarta nyobian yen Sunda teh lain nyaritakeun suku, Sunda teh lain nyaritakeun geografis, Sunda teh lain nyaritakeun ras, tapi cek kuring mah Sunda teh nyaritakeun universalitas berpikir, nyaritakeun universalitas ajaran, nyaritakeun filosofi hidup nu moal kapuluh waktu kabegas bencana. Kulantaran eta menjadi adegan waktu harita kuring daerah diikat, kuring daerah nyaritakeun sampurasun, kuring daerah nyaritakeun yen pangwangunan kudu ngakeun ajaran Tri Tangtu dibuat. Rama Resi Prabu, Gunung kudu awian, lengkok kudu balongan, lebak kudu sawah. Konsep Tri Tangtu dibuat salah konsep di Bali Tri Hidung Karang. Jangan upami ngawangun daerah di Tatar Sunda nu eta diajarkeun nu ajaran Sang Siksa Kanda terus diaku ku UNESCO teu nganggo konsep Tri Tangtu rek kumaha ngawujudkeun masyarakat gemah limpah repena. Kulantaran kitu upami nyaritakeun konsep Tri Tangtu urang kedah ngawitan di mana? Nya kedah dinawitan dimulangkeun tata ruang kasarakan pangbalikan alam padang poe panjang nagara tunjung sampurna celik putih celakeran caangguran 14 jalan gede sapak sasapuan lembur matu dayun matu banjar karang pamida. Bade nyaritakeun konsep tata ruang tata Sunda geus nyaritakeun Jawa Barat ku Kementerian Lingkungan Hidup dikoreksi yen Jawa Barat kaleuwitan hampir 1,2 juta hektar area terbuka hijau, kawasan hijau, robih dari kawasan pemukiman, kawasan bisnis, serta kawasan industri. Jadi lamun tata ruang rusak, orang Sunda mau bisa hirup di lemburna sorangan. Jadi lamun yang mulangkeun alam tata Sunda, ku mulangkeun heula ka alam tata ruangna. Kulantaran alam tata ruangna kedah dikawitan di mana? Gunung kudu awian, lengkok kudu balongan, lebak kudu sawah. Kedah di mana miten bianana? Kapunten. Ulang tahun Jawa Barat wae. Nyana kapingna kaping dibentukna Jawa Barat berdasarkan peraturan. Sanes kan kasangkutan sejarah peradaban. Nah, simkuring kawitan Warsi Payun terus ada tim peneliti kanggo yen ulang tahun Jawa Barat teh dilaksanakeun waktos Kanjeng Sri Baduga di Istana Jateng Raja. Jadi sababaraban Sunda kedah mulang ka Pakuan Pajajaran. Upami teu mulang ka Pakuan Pajajaran, urang bakal leungiteun obor rek ka manehna leumpah. Nah, kukituna kulantaran aya nama tos teu hampir teu aya pituduh sejarahna simkuring ngadugikeun ka ayeuna parantos nyusun ensiklopedia Sunda anu disusun ku Profesor Bagus Mulyadi, salah satu dosen di Inggris, mungkin bari di seminar di Inggris sareng di Belanda, mungkin kata ensiklopedia Sunda balik dilebetkeun ka Google supados engke urang Sunda anak-anak urang nyamun sampurasun teh naon hartina ningali arsitek Sunda teh siga kumaha Sang Hyang Siksa Kanda teh naon Karsian teh naon aya Samarapawon teh naon eta Julakapak teh naon naon sababna urang di kampung hoyong ngajarkeun adegan kesundaan tapi teu nganggo ajaran. Upami kitu kedah digawitan di mana? Ari Sunda mah Pak, lemburna ge lembur cai. Kulantaran lembur cai, ngaran lemburna ge rata-rata ku cai. Batas lembur cai, batas desa Susukan, batas kecamatan Susukan, Walungan, batas kabupaten Susukan, Walungan, batas provinsi Susukan, Walungan. Jadi peradaban cai. Jadi lamun
anu bener nyusun peradaban Sunda walana kunaon warna penerapan uang walana lain aki kan ini walana kunaon walana bener nyusun peradaban Sunda sabab tim tata kelola pemerintahan tata kelola ekonomi nawang siklus ekonomi konsep berpikir Belanda sesuai dengan tata kehidupan orang Sunda. Gunung kudu awian, lengkong kudu balongan, lemah kudu sama. Prinsip dasar kawanuna kurang tergendihan dengan hiu gesan sampereun, cak kurang tunda dihan juang siang gesan alaeun, barang dicokok bawaeun dituruban kumanepun diwadahan juk manik astagina, dibuka kudu ngaliwat anu roh kasebuna nu apal abasana, nu rancina rasana, nu rancage hatena, putra putu tigang ego begawan sawidak lima nu hayang dilalakon. Peradaban naon? Peradabanna peradaban cai, saha nu ngawangun peradaban cai taruma nagara. Taruma nagara ngawangun peradaban itu cai ngamanfaatkeun di wilayah pantai utara Jawa Barat. Bekasi, Bogor, Bekasi, Kerawang, Lika Cirebon, kaget puncaknya di mana? Puncaknya di Gunung Hawi, sareng Gunung Gede, sareng Gunung Pangrango, kan ngamanfaatkeun cai eta. Jadi lamun gubernur Jawa Barat poe ieu neangan sirah cai, ngawak neangan deui susukan jeung waluna, bangunan dibongkaran, rakyat digeserkeun, dipindahkeun keur naon Kang Deddy Mulyadi teh? Keur ngulangkeun peradaban cai, peradaban Sunda. Sabab lamun leungit caina, leungit carana nu aya ukur bogalna. Jadi urang Sunda lamun rek ngulangkeun kudu di dieu heula. Nah, ku kituna kulantaran ieu nu jadi budayan, dia ayeuna ditataan cai heula dihirupkeun deui mika ayeuna kan kali abang kan ayeuna dihirupkeun mungkin simkuring teh gaduh emutan kumaha lamun di Bekasi paling itu muara gembong geus teu kudu make kontainer deui atuh ngangkut angkutan barang-barang jeung barang ekspor teh tinggal ka dieu diangkut ka pelabuhan di Jakarta kan itu tinggal ka Patiban teu kudu make deui budaya. Nah, kulantaran eta jadi budagan lamun cai kudu aya susukan, kudu aya walungan, kadituna kudu aya bendungan, putra putih 3.000 begawan sadi wadah lima nu hayang dilakonkeun. Naon kudu diselamatkeun gunung. Kulantaran gunung diselamatkeun begitu kuring hebat, kuring nyieun kabijakan larangan alih fungsi lahan. Kuring kita nyarita ka perhutani ye ai bati kai meunang sabaraha kenging sakieu Pak lamun bati bencana kudu sabaraha cek kuring teh kieu lamun kira-kira ieu dagang kai teu mata jadi duit triliunan naruksakan alamna tapi biaya recovery bencana leuwih disakit kuring nanya ka perhutani bisa teu ieu leuweung perhutani teh urang pulangkeun jadi leuweung tumpuan kumaha geus disebutkeun leuweung deui da kuring teh da nu ayeuna teu aya nu leuweung aya ge kebon ari jadi mah lain leuweung kebon binus mah lain leuweung kebon jeung mah lain leuweung kebon kudu dipulangkeun jadi leuweung aya leuweung mah aya keanekaragaman hayati keanekaragaman hewani sadaya kadang leuweung disebutkan leuweung tutupan leuweung titipan leuweung awisan leuweung garapan nya kudu dipulangkeun ka leuweungna harga mati leuweung teu meunang dialih fungsikeun leuweung teu meunang dirobah runtukanana sabab naon sabab ieu bade mantap ge urang Sunda di Bumbabanna nyaritakeun raja teu dikubur tapi ngahiangna di mana pulang ka leuweungna menjelang pensiun menjelang tutup umur mangkat ka gunung teu balik deui kadituna gunung disakralkeun kunaon gunung disakralkeun sabab eta puseur ilmu sadaya peradaban dikawitan di gunung
upami micanta Sunda micinta sarakan pambalikan yuk urang sasarengan mulangkeun Sunda kasarakan pambalikan kulantaran mulangkeun Sunda kasarakan pambalikan aya 3 dipulangkeun hiji mulangkeun alam ka asal penciptaanna ka sunatullah 2 mulangkeun perilaku manusia aspek sosiologi masyarakat kanu adabna mangkat disim kuring pendidikan di Jawa Barat pancawaluya cager bagus bener pinter sehingga teu kudu loba-loba pendidikan dasar we calistung cek kuring teh kulantaran calistung manual kulantaran manual bandang atau make HP sabab naon ngarusak sistem saraf ngarusak otak kiri ngarusak otak kanan budak diajarkeun leumpang deui sekian kilometer nu jauh menang make motor menang make mobil nu deukeut mah leumpang naon sababna sabab eta kakuatan dengan bersaing di dunia internasional orang Tiongkok dokterna diajarkeun lumpat ahli-ahli teknologi industri diajarkeun lumpat di lapangan urang sudah budak urang ya di tradisi we budak urang teu boga tradisi leumpang lamun teu boga tradisi leumpang jantungna rusak paru-paruna rusak tulang-tulangna rusak fisikna rusak ini budak urang bersaing di dunia internasional gagal di kemampuan otak dan fisikna teu nyingkrong lemah mau jadi juara dunia main bola bukan bola pendidikan kejuruan cekuring teh kurang kudu merujuk kelemahan industri naon kelemahan industri teh kelas menengahna lain urang lain budak urang lain dulur urang batur kulantaran lain urang carana kumaha budak urang persiapkeun jadi naon di ayeuna jadi manajer lamun dipersiapkeun jadi manajer kudu kumaha simkuring gaduh kebijakan sekolah manajer kumaha sekolah manajer teh budak lulusan SMP asup ke SMA tarik keluar di imah indung bapana asupkeun ka mes masukkeun ke sekolah-sekolah kejuruan anu berbasis industri kaje bobong mangga supaya naon supaya eta barudak cager bager bener pinter singer diindung ka waktu di bapak ka zaman pindah cai pindah tampian nu kadua kelas diploma 3 barudak urang nu di berbagai daerah di lebetkeun deui ka mana ka program diploma 3 kejuruan teknologi kalau naon dibentuk karakterna jadi kelas menengah baruna kada sesuai kulturna kunaon kelas menengah baru kada sesuai kulturna sabab kultur di lingkungan Jawa Barat ayeuna geus teu sesuai moal bisa nunjang terbentukna karakter naon sababna isu-isu budak geus nginum inumanana waruna make gula bibir make warna ka sakola anu motor HP teu indungna teu bisa nyare bapakna teu bisa nyare budak leuwih galak tibatan indung bapakna mun baheula budak sieun ku indung bapakna poe ieu indung bapakna urang Sunda epek ku budak can waktuna motor di motoran kenal potna di brong can waktuna bobogohan geus bobogohan can waktuna mobil di mobilan indung bapana ere indung bapana kumaha nu mampu nu teu mampu kelas grafik sosiologina kumaha dibalik anak menak barudakna balageur anak jenderal budakna balageur anak pengusaha budakna balageur geng motor mabok pergaulan bebas kudu skincare nang 500.000 indungna bengkung balas nganjuk anakna pesta di parapan akhirnya naon urang sudah jadi konsumsi naon peredaran bank emok bank ini bunganya 10%. Apa tuh bisa pemerintah diberi kredit tanpa bunga, diberi terbayar sabab tergalak. Kunaon geuningan aya kabak emok bayar
nginjem ka bumdes teu boga lagi zaman panuman aya kredit raksa desa bea da ka balarea bea ka teh ludes kunaon bangsa urang kitu lamun ngadengetan bunga teu mayar bunga 10% mayar kunaon mayar sieun urang Sunda borak sok tukang lagi hutang gak sieun kan kudu dirobah bentar atuh dibalik sia teh kamu 10% tong mayar tanpa bunga maneh mayar kan kudu gitu kan dirobah mata kuring dijieun kamidakan ya urang Sunda ya urang Jawa Barat ngahutang di mana-mana geus piknik nyieun sekolah-sekolah nyieun penipuan outing kelas studi tour sing araleuh ka mamana ibu nengayan ngahutang kuring dieureunkeun sia teu meunang fokus teu meunang aya puneutan fokus teu meunang aya puneutan anger sakola teu mayar jajan mah 30.000 nu teu boga ge jajan mah 15.000 budak 8 urang Ciamis jajan mah 15.000 eureun sakolana apal kuring mungkin tukang apa dina ku apa mata kudu dirobah cek kuring teh di ayeuna mah kake lembur tong dikotakeun lembur tetep lembur tata anjaga jeung riksa mantep teh kalimat parwanana lembur diurus kota ditata lembur nah ieu napa kitos ieu kitos pendidikan tos bentuk karakter sekolah sepak bola sing kuring bade ngademel mawi seperti payung sekolah sepak bola jalan pendidikan akademis jalan ieu baru dak arahna ka mana dibuka jalan negara hadir nguruskeun kabeh hal nu gering diurus tapi ka duit dengan ongkos ka rumah sakit budak sekolah diurus tapi ka sapatu jeung baju naon diurus sabab naon sabab dengan mudah kelas supaya orang Sunda teh angka pendidikan naik tahun 8 tahun aya 12 tahun maka konsepna dipendekeun musim kuring tahun SD lamun dilempur jauh ka kota eta SD geus SD na 8 tahun lamun SD na 12 tahun SEK lulus di dinya langsung teu kudu deui ongkosan tadi nu penting mah budak sakola ya konsep percepatan nah ya percepatan nah kok gitu nah konsepna terakhir nah kudu kumaha kudu make duit nah di mana APBD nah kudu kumaha biaya birokrasi ulah leuwih gede tibatan biaya pembangunan kunaon teu ngabangun bangun birokrasi na biaya 80% atau mana 20 bocorna 10 tinggal 10 eueuh kabeh kukuring dijieun aturan ayeuna bupati wali kota anggaran jalan jalan kudu 7,5% di total APBD dina ku aing wali TK nyontoh gubernur kayak gitu dirobah di Kawitan Warsi ieu pawamen di provinsi Jawa Barat tos teu aya deui anggaran anu biasa anggaran ceng-cerengan OPD bersih Pak sadayana kanggo naon infrastruktur APBD dana bagi hasilna dipotong hampir 2.458 miliar tapi anggaran pembangunan jalan naik di 400 miliar ka 4,1 triliun jalanan kumaha lega aya drainase kudu kuat aya PJU aya CCTV na peradaban ieu teh ulah sagawaya bangunan jeung rakyat kudu leuwih alus tibatan bangunan jeung gubernur sekolah kudu lebih halus dibanding kantor di negara-negara lain yang bencana ngumpul di sekolah di murah sekolah karek angin ruduk di hutan ini proses kalau kan gitu nggak ada mana konsep dengan investasi keadilan nah itu dimaksa jadi kuring kulantaran dianggap representasi Sunda beban berat kulantaran itu nawanguna kudu lebih onjoy di batan liar nawanguna kudu lebih ada tapi adeg-adegna kedah gaduh adeg-adeg kasundaan mantake kawitan Warsi payun nafsi aina terus kawitan batas-batas provinsi pasti pangagrengna batas provinsi DKI pasti pangagrengna batas provinsi Banten pasti pangagrengna batas provinsi Jawa Tengah pasti pangagrengna namun asup ke Jawa Barat tapi tinggal tiba sebab jalanan mulus konsepsinya tidak tadi terakhir naon wangun nilai
nyaritakeun kasundaan urang teu ngajengan kelompok adat, masyarakat adat anu ngajarkeun kasundaan sabenerna. Kumaha? Kan sosiologi Sunda mah sosialis. Hirup ukur sasamperan, awak ukur sasampayan, sariring-riring dumadi, sarekat sapri pola, sadaya kan saning Gusti. Pan di Sunda mah teu aku. Dengan hak atas tanah, hak atas tanah, hak kolektif, hak bersama dikelola ku kelompok masyarakat adat, dipimpin pupun tegaduh bea sinalira ayeuna di leuit melakna sarerea teu aya nu dikuliah sadeuleuh saigel sabobot sapihanan kalimat sana aya kaikhlasan aya Gusti nu ngagerakeunana engke dikumpulkeun di leuit engke ditutupna bareng engke beasna mawa masing-masing beas teh barang nilai non komoditi paling diperjual belikeun mantap ke kampung adat moal ngajual beres kulantaran kampung adat geus bisa ngawujudkeun hiji tatanan kahirupan anu apanjang apunjung ngahanana buruk di juru buruk di pantok nalayan di tengah imah buncir leuit loba duit di kolong aya si jamro nah parang aya si dago di pipir aya si jabri jadi lamun desa rek studi pembangunan anu berbasis lingkungan teu kudu kabukan ka luar negeri sabab luar negeri nu ngomongkeun pembangunan berkesinambungan berkelanjutan teh anyar ayeuna apan kolot urang geus dibangunan ngomongkeun eta nah kudu diajar ka luar negeri dihajar kalau geus berhasil urang luar negeri mah teu ngalamar jadi RT jadi kan ipar pemikirna kadang-kadang loncatnya jauh teh di dia jelempur lamun rek ngomong ketahanan pangan di mana masyarakat muda itu cadangan pangan 50 tahun ke harus tanpa pulau nya kampung ada cita gelar sina resmi maka simpuli tadi enji nyarita di gedung sate ondak kabeh kelompok masyarakat adat setiap kelompok masyarakat adat nyeuleun hiji ewan di gedung sate mungkin tiap serem tahun bahwa parewan tadi eta teh cicire yen masyarakat adat gaduh ke tanah jadi lamun ngomong sistem pengelolaan tanah diajar sistem pertanian organik diajar ke masyarakat adat sistem tata sosial hidup tanpa kriminal diajar ke masyarakat adat di masyarakat adat kudu maling kudu merkosa nah ke masyarakat adat teu kudu ngajarkeun naon da manehna mah sagala rupa nyampah sugih rupa ngarti demar rupa ngabisa perlu ilmu urang mah cukup naon ka manehna mere perlindungan leuweungna tong diganggu tanah ulayakna ulah di sasana geus bere rumah manehna supaya tentrem aja urang kumaha urang matakan rakyat urang anu poe ieu lamun teu kabagian bantuan PKH mampu nu ngadatangna geus sarua kuring kamari mere kompensasi ka masyarakat Rumpin, Cibudeg, saparung panjang sabudeung gedanyana tampangna ditutup dibere bantuan ya Allah ngajukeun teh 20.000 kakak geus kitu teh naon deui wae geus kitu teh loba anu cenah nu kuduna menang teu meunang nu kuduna teu meunang meunang anu ngadatang ngelakeun dukungan rugi ka nu meunang bantuan nu maos 5 tahun katukang dibere santunan 50 juta akibat korban kendaraan padahal bisa di warung panjang dipotong 20 juta pengurus era masyarakat adat anu kurang dianggap jauh ti muka imanan jauh ti muka solehan jauh ti muka takwaan geuningan jelema nu deui anak kurang jauh ti muka amanan kaimanan kasolehan katakwaan geuningan leuwih jujur hidupna lamun rek nalungtik dana hibah provinsi jalmi-jalmi ngarti anu nilai ajaran aya aturan narima bantuan 8 miliar eueuh barang padahal mah we paling hebat nyarita jadi naon krisis di urang lain krisis kemampuan intelektual tapi di urang teh krisis kemampuan jeung jujur jadi urang kedah baca urang sudah kumargi naon situs-situsna terbatas
batu-batuna teu siga loba di daerah sejen, tapi urang gadulah beureuh ilmu ieu keneh nyaeta masyarakat kukituna mugi ka ieu kuring ajabat pemajin ka para politisi ka jajaran birokrat kade masyarakat adat ulah dibawa kurang adat siga urang dikenalkan naon budaya proposal naon sababna begitu anjeunna dikenalkan budaya proposal engke manehna diajar budaya SPJ engke diajar ngentin ke bising tokoh-tokoh adatna kagoda ku duit runtah ulah eta mah awak kudu dijaga teu kudu diberi bantuan duit masyarakat adat teu nu penting mah jalan kalempurna bae. Nah iya nu dimaksa. Nah kukituna mudah-mudahan iriungan jasa janten hiji cicire yang diantara urang teh gaduh kretek anu sarua gaduh rasa anu sarua yang urang teh urang Sunda anu apal kajati dirina mugia ieu jati teu kasilih wujud leungit ciri ilang cara nu aya ukur-ukur mugia Sunda ulang kasarakan pangbalikan sadeuleu saigel sabobot sapi anean apanjang awujud wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.